Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ka-38. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jep Nyi Oni jempe sabab bibirna kakonci pisan ku bibir Rohendi, malah rada didanghakeun sedang dada Rohendi adak pisan kana dada Nyi Oni mani karasa deg-deganana kesang ngadadak luut leet. Teu beda nu munggaran Nyi Oni adug-adugan hayang lepas tina rangkulan Rohendi nu sakitu pageuna jaba pingping ngabulik lah ka mana mende meh tembong orat. Tidinya Nyi Oni maksakeun maneh ngaluarkeun tanaga. Dada Rohendi dicengkangkeun nepi kalesotna. Geus kitu korejat hudang rek kaluar perewek samping ripake teh soe sabab dirawel ku Rohendi. Kuat ka Nyi Oni kabedol deui. Serelek beungeut Rohendi dicabok. Aduh euis mah sok kitu geuning salah kahemana keur nu asih dipulang sengit. Pan engkang mah euis bade masihan kapuasan kana batin euis supados teu patah hati bae. Halika ditu kaluar engkang campelakna karakawas nu teu hidang bae lalampahan teh. Halika ditu bisi digujurudkeun ku abdi. Mangga bade digujurudkeun oge. Namun moal hanjakal kinten-kinten aku engkang dijelaskeun kaayaan tuang raka nu ti payun. Yeuh euis engkang bade tumaros ka salira. Nah mending mana menyerah sareng ku engkang diwartoskeun ka tuang raka nu ti payun. Margi engkang terang jalan-jalanna euis aya di dieu taya lian ku ngejati rumah tangga. Sedang engkang ku ayana di dieu teh upami kadah dijelaskeun mah saolah-olah nyilidi kaayaan euis. Hartosna engkang teh dipiwarang milarian ku tuang raka nu ti payun. Sarengna deui engkang ka tuang raka nu ti payun teh dinten-henteu ge nyobat. Tah ayeuna kaleresan pisan euis aya di dieu teu kinten gampilna engkang kantun masihan hubungan ka tuang raka anu tangto salira euis baris cilaka sedang tuang raka anu sakitu ngancamna ka euis. Saurna teh di mana pendak kana pasti bakal ditemahan kalayan wantun dihukumna pek emut-emut ku euis. Nah mending diwartoskeun ka ditu nah bade menyerah ka engkang. Sarengna deui carmat teh tos sasanggem ka engkang saurna kirang puas kagungan bojo ka euis teh. Ceuk Rohendi satengah nyingsieunan nepi ka Nyi Oni jadi ngahruk batina ngarasa bingung. Sieun nya dibejakeun ka salakina nu ti heula. Kehela engkang abdi bade tumaros dupi engkang kenal kapun lanceuk anu ti payun teh. Nyi Oni netep bari nyakal tungtung samping. Moal nya engkang nyaurkeun kitu upami teu kenal malih upami hade dijelaskeun mah tuang raka teh sobat engkang ti jaman nuju sakola keneh. Walon Rohendi bari ngadeuketan sedang hate geus kekejotan hayang geura-geura ngarangkul deui. Dumeh ningali awak Nyi Oni meni montok katambah tali kutang ngalek-lek pegat urut tadi dirampak buah dadana. Ngadenge omongan kitu ti Rohendi Nyi Oni ngaharuk bibir balem lir nu rapat hate ratug teu puguh kesang ngadadak kaluar remes lir nu balik tas capek. Euis Rohendi ngagero deui leuleuina keur ngalengkah ngadeuketan. Cobi engkang nyuhunkeun kaputusanana kumaha emutan euis ayeuna. Nah mending diwartoskeun ka tuang raka atanapi mending menyerah bae. Upami euis kersa menyerah ka engkang kana tangto salamet malih langkung bahagia. Duh engkang Nyi Oni ngadadak lemah tapi batin teu oleh mikir hayang salamet tina panghina batur. Sakumaha unggelan engkang ku abdi kahartos kalayan ditampi pisan engkang kagungan emutan hoyong ngabahagiakeun kalayan kagungan manah bade masihan kapuasan batin terhadap abdi anu salaresna abdi teh nuju korban peraosan wireh pun lanceuk parantos sakitu lamina teu aya pisan kasukaan ka abdi. Insyaallah sakumaha pamunut engkang ku abdi dikabulkeun. Namung abdi panuhun mugi engkang ulah masihan terang kapun lanceuk anu ti payun. Margi abdi teh seolah-olah ngejat kutina teu aya kapuasan batin. Namung ayeuna pruk kaum
Buktosna kitu deui mung saukur ngawitan wungkul kenging 2-3 sasi tiasa memenuhi kewajiban hak pamegat ka istri sedang ti harita dugi ka ayeuna teu aya pisan kabungahanana. Tah nu mawi sur engkang oge euis malih sanaos teu diwakcakeun ku euis kanggo engkang parantos tiasa neropong kana tekanan batin euis teu aya kapuasan ti caroge. Lajeng tos kieu deui bade kumaha ceuk Rohendi siga ngajojoan kana eusi batin Nyi Oni kalawan teu boleh panasaran hayang aya kaputusan anu matak ngahasilkeun sarta teu leleda pok Nyi Oni ngawalon sorana mani ngagalindang. Sae engkang namung abdi nawis. Nyi Oni tungkul deui. Nawis kumaha euis? Muhun nawis. Ulah rek Nyi Oni nyaritana eureun siga nu asa-asa rek ngedalkeun. Tong asa-asa euis mangga sanggemkeun. Ulah teh ulah kumaha? Tanya Rohendi ngarasa panasaran bari hatena hayang seuri. Ah duka atuh engkang kumahanya abdi teh kedahna. Teu kumaha nya kedahna mah kitu teh wae euis kedah menyerah. Upami leres-leres hoyong kepuasan batin, Rohendi kekeh teu aya kasabaran malah batinna hayang gara-gara prak ngalakukeun teu regejegna. Bibir mani geus kumetap hayang gara-gara ngenyot bibir nu geulis di barungku hulu angan ratug. Mangga atuh euis gerasa sanggem. Kinten-kintena engkang moal bendu upami abdi aya panawisan. Rohendi seuri meni ngahaha siga nu teu aya curiga. Piraku teuing atuh euis engkang make bendu sagala sawangsulna upami teu dijelaskeun tangtos engkang bendu. Sae upami kitu mah tah ayeuna sakumaha kapalai engkang ku abdi dicumponan namung moal waka ayeuna margi bilih pun lanceuk sumping engke we sanes waktos supados jongjon tiasa sakama-kama. Naon nepatna upami ayeuna euis margi ceuk emutan engkang nu bodo. Engke kitu ayeuna kitu keneh sarengna deui moal tiasa mulih ayeuna raka oge paling enjing margi ka engkang tos sasanggem moal tiasa mulih enggal wireh aya lereskeun barang karerencangan walon Rohendi bari ised-isedan ngadeukeutan sedeng Nyi Oni mundur. Tangtos engkang pun lanceuk wengi ieu mulih sawios enjing we wayahna sabar sawengi ieu upami enjing mah mangga bade kumaha-kumaha oge moal burung dilaksanakeun. Ulah kitu euis kanggo engkang mah batan teu ngalaksanakeun wengi ieu langkung sae tong cios we sawios engkang moal bade ngalaksanakeun. Kadangkala engkang bade kaluar ti dieu Rohendi ngaheureuyan. Mugi teu janten bendu engkang sanes abdi nolak sur abdi ge mangga teh teuing abdi ridho mung wayahna ulah ayeuna. Ah wios euis teu suka mah teu suka we ulah nganggo sasauran kitu malih kata engkang ge moal bade maksa nu teu kersa ceuk Rohendi ngageuri padahal batin mah geus kekejotan. Atuh jep bae Nyi Oni jeung Rohendi teu cumarita naon-naon ngadon peting haruleng siga nu keur pada-pada malikir pikeun akal nu rek dipilampah ku manehna. Ulah bendu nya engkang. Nyi Oni ngaleos rek nyokot baju nu ngagantung dina tihang ranjang. Tapi kakara ge rek dirongkong teu tetapa sini ujug-ujug karawak bae Rohendi nangkep. Tuluy nyered awak Nyi Oni geus kitu gubrag setengah dibebeutkeun kana kasur. Sarta Rohendi ngeukepan deui mani pageuh nakar. Sedeng Nyi Oni abrug-abrugan leungeun pakupis ngahindarkeun beungeut Rohendi nu rek nyium pipina. Dibarung ku hate ratug tutunggulan suku kakejet hayang lesot tapi Rohendi nangkepna leuwih pageuh. Geus malah leungeun Nyi Oni dipurilitkeun ka tukang bari tungtung samping dikekenyang. Malah geus rek merosot kari saeutik deui tembong pingping. Ku ayana leungeun dipurilitkeun Nyi Oni teu bisa daya saukur kaluas kalius miceun beungeut bari suku duanana dirapetkeun sok sieun kaburu Rohendi milampah teu regejegna. Pek rek pasrah moal Rohendi ngahegak bakating ku capek. Engkang cik atuh sing aya kasabaran ngantos sawengi teu pirage sanes abdi bade nolak kana kapalai salira engkang. Sur abdi ge upami ayeuna mah moal jongjon margi tangtos pun lanceuk mulihna. Enjing mah mangga teh teuing sanaos ti enjing dugi ka wengi deui ge teu aya pamenganana. Sarengna deui abdi bade tumaros ka engkang
dupi engkang teh hoyong puas milampah eusi batin ka abdi. Nyi Onih nyaritana bari ngahegak kalawan awak asa teu puguh rarasaan. Nu matak engkang ieu teh euis ku hayang puas, malih euis ge piraku sageuy teu aya maksad. Komo kitu sanggem euis parantos aya tauna teu aya kapuasan tinu janten caroge. Muhun sur abdi ge enjing engkang. Tong enjing-enjing tos we ayeuna naon lepatna euis karawak samping Nyi Onih nepi ka soehna sabab dipaksa dibedol sarta belewar ku Rohendi samping teh dibabetkeun ngalumbuk di handap geus kitu garamang leungeunna nu kencang ngarongkong lampu tempel diletikan nepi ka mereketetet ampir-ampir pareum tidinya kakana awak Nyi Onih ditangkep deui malah tuluy dibalikeun. Ya Allah engkang ieu aduh ieu engkang keheula atuh tong kieu engkang aduh Gusti keheula engkang ieu buk abdi peureus sareng ieu siku kana angen keheula engkang bade ngabantun sinjang aduh Gusti tobat engkang ulah didanghakeun ieu bohong abdi nyenekel alah engkang mah aduh Gusti cicing atuh euis tong adug-adugan da moalna naon cicing heula da engke ge moalna naon piraning kitu aduh jeung ngegel sagala si euis mah lain kana leungeun atuh euis ngegel mah tah ka dieu geura ieu ih jelema teh teu hidang kitu tong muka kutang sagala burung aduh ieu nyeri hali ka ditu kaluar kunaon engkang teh weureu aduh ieu alim engkang aduh ieu tong nindihan awak abdi atuh engkang kelanan ieu buuk peureus deui aduh. Nyi Onih tetep mertahankeun dirina siku meuni dugdeg babadug kana dada Rohendi sedeng kumanehna mah teu dirasa sakitu beungeut dicakaran angen dijejekan ge keukeuh kekereuweut malah awak Nyi Onih nu keur dibuligir saukur katutupan ku spray teh anggur diteueulkeun ku tuur bari beungeut terus diantelkeun kana pipi Nyi Onih teu weleh can hasil sabab teu daek cicing. Gedebruk Rohendi ti guling tina ranjang sabab dadana dijejek tapi teu wudu anggur merejat deui ngarontok nepi ka dada nu geus dibuligir teh paantel kitu deui Nyi Onih tetep teu daek menyerah ngan hanjakal teu bisa hojah kawas tadi sabab sukuna dua nana dicekelan leungeun dihompet geus kitu goledag Nyi Onih dikedengkeun awas mun ngagorowok janji pegat urat bohong euis ceuk Rohendi nyingsieunan bari ambekan pating haregak geus kitu pas lampu tempel ngadadak pareum ku sorangan sabab leutik teuing atuh komo kitu Rohendi beukit tambah nafsu nu harita Nyi Onih tuluy diguguyak anggal paburantak saprek kusut teu puguh urus. Ya Allah Gusti nu agung ieu engkang keheula atuh engkang aduh Nyi Onih teu bisa nyarita sabab dibekem satarikna bari dada Rohendi geus antel malah geus ngedeng sedeng Nyi Onih waktu dibekem masih tetap awakna adug-adugan. Awas cicing tong adug-adugan sebedasna ge tenaga awewe teu beunang dileuyan pisan yeuh rasakeun jap Rohendi jempe kitu deui Nyi Onih nu harita masih keneh diguguyak nafsuna Rohendi geus teu tahan hayang ngalaksanakeun ngagarap diri. Mun peuting harita aya nu nempokeun kana ketakna Nyi Onih anu keur diguguyak ku Rohendi sigana moal teu mangpaurkeun risi kapalingan diri sedang harita kutang manibrut berat kancingna paregat spray nu dipake nutupan awakna geus ngalumbuk di handap bari make underrok rangkap. Tapi najan kitu ge Nyi Onih tetep ngajaga kahormatan anak satekah pola wajah adug-adugan geus kitu kersana pitilung tinu kawasa waktu Rohendi geus rek ngarekeb mun ucing teh mah karikop ngahakan paisan dak dumadak kadenge sora nu ngagobrag mani ender atuh kapaksa Nyi Onih dilepaskeun sarta ngagentak Rohendi luncat kana balik panto di barungku ambekan ngahegak curelat di kamar bari ngarawel samping sarta guragiru dipake geus kitu deregdag lumpat ka tengah imah cetrek kunci panto dilaan maksudna rek katuar juringkang Rohendi loncat ke tengah imah maksud rek newak Nyi Onih ngan teu kaburu sabab leuwih kesit muka panto tapi edas batin Nyi Onih tambah reuwas barang panto dibuka serog hareupeun aya lalaki ngajanteng.
Awak Nyi Oni ngadadak leles sedang panon muralengkai talalaki sigana lamun teu buru-buru ditanya kana pasti Nyi Oni kapiuhan. Aya naon on? Nyi Oni tetap muraleng sanggeus telek yen eta lalaki teh salakina gabrug bae dirontok. Dadaan telekana dada Carmad karasa meni ratu. Waktu Carmad nanya kabireungeuh ku Hendi, gancang manehna ngagilisi kana sisi lomari. Kojengkang bus asup ka kamar tuluy ngedang api-api sare. Kunaon Oni? Kunaon? Carmad pok deui nanya bari ngaleng Nyi Oni dibawa ka jero sarta jepret panto dikoncikeun gek Nyi Oni diuk. Sirahna melenguk teu daek nembalan saukur nyabakan punduk. Kusabab Nyi Oni teu daek nembalan kojengkang Carmad asup ka kamar nyampak mani camedem. Gancang kaluar deui serta pok deui nanya bari nyakal kana tak-tak Nyi Oni. Aya naon on? Meni siga nu manggih kareuwas. Aya jelema asup ka imah. Pok atuh bejakeun ka Kunaon Oni teh? Jeung eta awak dibubuligir buuk karusut kitu. Pan biasana ge di mana balik boh ti beurang boh peuting. Oni teh tara ruwag-ruwig kitu. Dina pake teu weleh rapi. Beungeut cahayaan, bibir euceuy, matak nimbulkeun kasuka diri Ya Allah, Gusti nu agung. Hapunten abdi teu enggal-enggal ngawalon. Margina mah mendak eta mendak. Nyi Oni rajeun nyarita teu tatag siga nu seseuti koro sedang dadana mah masih keneh renghap ranjog. Mangge eta teh eta naon on? Carmad ngerasa penasaran. Eta aya ucing kalebat kamar rupina bade ngarontok beurit. Ari gebrug ka abdi pisan mung saena teh abdi teu acan mondok. Upami tos mondok mah tangtos abdi ngoceak ngagempurkeun nu sanes. Nyi Oni ngabohong. Kamana ayeuna ucingna? Duka kamana dadembe teh dijongklokeun ku abdi. Hehehehe. Oni mah bet kawas dongeng bae nyarita teh. Aya aturan ucing dijongklokeun kawas ngajongklokeun jelema. Sumuhun dibabetkeun lajeng ucingna lumpat rupina mah ngejat ka ditu. Nyi Oni malikan di omonganana bari juru panon marengan curug ngarindat kalebah lawang kamaro Hendi nu harita manehna keur ngadedempes bari api-api sare ngagojod disimbut. Sagede kumaha ucingna teh on? Sarua jangkungna jeung si Hehehehe. Si mah sok kitu di mana teuing aya ucing jangkung sapertos Nyi Oni ngadelek bari imut ngalemahkeun batin salaki. Bisi we ucing gede wuluna rek maling paisan. Nyi Oni ngadelek deui. Upami kitu mah atuh diri abdi teh dianggap paisan Paisan ge paisan deui on, lain paisan purakeun ucing batur. Tangtuna ge dipura ku ucing ieu geura urang karekeb. Nyi Oni ngadangheuk ambekan siga nu kapengkek dumeh katutup ku bibir Carmad. Tah kitu ucing kukut mah ngarekebna teh on. Mani asa nyek-sreknya. Nyi Oni unggek bari imut hatena bunga sabab dibere kapuasan ku salakina. Geus kitu regeyeng ku Ki Carmad dipangku dibawa ka kamar goledak dikedengkeun atuh Nyi Oni tambah suka. Sisinan tenenting keur sakit kituan. Na sanes tos besen ka abdi teh. Bosen soteh hari mindo deui. Mun aya antara mah teu aya bosen, malah sono asa munggaran deui. Heuheuy deuh. Oni mah ari seuri teh meni matak ngagujurkeun batur. Bongana we umna nyebatkeun asa munggaran janten abi emut waktos baheula di hotel teh. Hotel Kaligata, ceuk Carmad bari ngorejat maksudna rek nyengetkeun lampu tapi teu kebat sabab leungeunna dikenyang. Bade ka mana rek nyengetkeun lampu ulah camedem teuing. Mah tara betah ari sare mopoek teh asa areungap teu kawas caang meni sagala katembong. Raos ge mopoek caang mah hareudang sareng tara tiasa mondok. Komo mopoek asa teu paruguh nu katingalina walon Carmad maksa nyengetkeun lampu. Bray caang deui atuh awak Nyi Oni katingali ngagelempeng bodas. Sanggeus nyengetkeun lampu gek Carmad anggur diuk dina kursi bari ngalepus udud haseupna diserebung-serebung ka luhur. Har itu si anggur nyesep sanes bade kulem
pantos wengi ieu teh kelanan can tunduh puguh teh on. Ari Hendi geus sare kitu. Ah duka, nyoni ngabalieur hatena ngarasa keheul sedang Carmad maksa keluar ti kamar tuluy nempo ka kamar Hendi. Hen, geus sare euy. Cek Hendi nguliat siga nu heueuh lilir geus kitu korejat hudang ngagisik-gisik panon. Saha teh Hendi pura-pura. Urang meni geus tibra sare teh euy. Pamajikan urang rek kaluar, mun teu kaburu urang datang mah bawa ka mana leosna. Rek kaluar kumaha Mat? Teuing da siga nu reuwas deui ambekanana ngahegak walon Carmad gek diuk dina ranjang gigireun Hendi. Puguh saya mah ujug-ujug reup bae sare meni kawas nu meunang ngabebetkeun abahing ku capek. Eta aya naon cenah Mat? Pamajikan maneh peuting-peuting rek kaluar. Nyarita nama dumeh aya ucing asup ka kamar rek ngarontok beurit. Ari kitu taksiran ngagabrug ka manehna. Panyana urang teh ucing gede huluna, boromun aya keneh rek dibanting huluna. Ah, si laing mah ari nyarita teh sok nu lain-lain. Dewek masuk isin rasa, wuri-wuri dewek aya di dieu. Hendi boga rasa teu geunah hate. Bet piraku teuing atuh euy, urang boga sangkaan goreng hate ka maneh. Lain Hendi. Cuk Carmad jaritana ngarandag lol sirahna nonghol nempo ka tengah imah siga nu sieun kadengieun ku pamajikanana. Geus kitu pok nyarita deui meuni setengah ngaharewas sabab di henteu-henteu ge Rusia anu ulah kanyahoan ku nu sejen. Hen, ari maneh masih aya keneh hawa kana usaha cara baheula. Usaha cara anu baheula naon Mat? Hendi malik nanya sabab can karti. Nya usaha eta biasa urusan jadi kalong subat sabet walon Carmad bari lol nonghol deui ka tengah imah. Oh, soal kitu. Duka teuing atuh Mat urang teh benang disebutkeun ngarasa soak keneh euy. Malah beuki dieu asa beuki rada murengkad kana milampah subat sabet barang batur teh. Mun bisa nawar teh mah kanu kawasa hayang ulah nyorang deui. Sabab karasa pisan eueuh mangpaatna boga rezeki tina jalan kitu teh. Nu hartina teu matak munasabah, nu puguh nyiksa awak sorangan, walon Hendi ngadadak boga niat rek babalik pikir. Benar Hen, lamun dipikir kana teu munasabahna mah ngan kudu dipikir deui ku maneh euy. Sedang jalma dihargaanana ku batur teh. Taya lian ku pakena hade, duitna loba, sok komo make ngabogaan kendaraan sorangan. Geus moal teu pada ngamboan euy. Coba ayeuna maneh mun hirup model baheula deui kana pasti nu jadi kolot teh ngaku. Tapi mun maneh Rudin kumaha karasana meureun bati nyeri ati ku batur pada ngahina. Nurutkeun pikiran urang mah maneh boga pikiran kadinya kacida salahna malah geus terlanjur nu matak ulah kagok bocok ka palang carambang euy. Buktina urang we kasebut geus ngalaman dihukum batan kapok angguro gawok. Pek pikir ku maneh sedang lamun urang kuli cantang tu bisa salin pake 3 bulan sakali. Tapi urang ngalakukeun kieu teu burung awak sehat pake hayang nu kumaha-kumaha ka sorang. Dahar ngeunah imah pageuh pamajikan geulis rek naon deui nu dipikir hirup di dunya. Kadar eta aya basa matak jadi siksaan engke di akhirat. Barang can kaalaman eta mah Hen, mending ge ayeuna mah singkil deui model baheula euy. Lamun maneh daek milampah kawas ti heula-ti heula keur urang kacida bungahna bisa hirup babarengan. Kalawan maneh pasti bisa pulih leuwih tinu enggeus-enggeus. Urang mah ngajak ka maneh kitu sotenan ngarasa watir sabab maneh ku indung bapa geus ditolak, pamajikan ngejat sedang baraya teu boga. Ceuk Carmad ngagosok Hendi sina ancrup deui kana jalan teu bener sedang nu diomonganna mah teu lemek teu nyarek. Anggur sirah melenguk bibir rapet saukur panon kucap kiceup kituna teh keur mikir. Nu akhirna pok ngawalon deui. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.